boga duit 1 juta diseudeuh ku kula di kitab Sahih Muslim di tengah. Barang kula geus ngaji eta pamajikan nanyakeun, "Kang, aya duit di mana?" Dina jero kitab, sabaraha duit? 1 juta. Duit naon si eta? Duit sial kata kula. Bila aku duit sial, sial kapangi ku sial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ulamaihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ruwiya an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-sholatu nurul mu'min. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa la'allana minal amilina wasyakirina walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para asatidz, tokoh masyarakat nusadayana kusim kuring dihormati, dicintai, oge dimuliakeun, nu pamugia ku Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama, para kiai, para asatidz, para guru urang sadaya senantiasa disehatkeun jasmani jeung rohanina, amin. Mudah-mudahan diparanjangkeun umurna, amin. Mudah-mudahan ditambah manfaat barokah ilmuna, amin. Teristimewa seluruh jajaran panitia penyelenggara Hari Besar Islam peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi, masyarakat Kampung Hegar Manah, tugas ngorbankeun harta, tenaga, bahkan pikiran. Lupa mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa ta'ala naon geus dikorbankeun menang babalas anu berlipat-lipat ganda, amin. Aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa manawi aya RW jeung RT-na, usadayana kusim kuring dihormati oge dimuliakeun. Lupa mudah-mudahan aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa urang senantiasa dipaparin kekuatan zahiran wa batinan, amin ya rabbal. Hadirin jamaah kaum muslimin muslimat nusami mulia, sadaacana hayulah urang panjatkeun puji syukur ke Allah nu Maha Ghafur atas segala limpahan rahmat, inayah oge nikmat. Alhamdulillah sanajan bari jeung cuaca urang pati memungkinkeun urang ditepung laungkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala dina raraga menyaksikeun berlangsungna acara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi, nu akhirna urang bisa berkumpul bersama. Mudah-mudahan punya nilai silaturahmi nu diganjar, nu dibalas ku Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Salawat beserta salam
mudah-mudahan tetap tercurah ka baginda junjunan alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad beserta ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para alimil ulama umumna, ka umatna saalam dunia wabil khusus urang nu hadir di dieu. Mudah-mudahan dunia wal akhirat tenging rahmat jeung kasalamatan ti Allah, amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sadajan kula hampura lantaran nu ditincak tiis, nu dihareup tiis, diburi tiis, di mana mende tiis, hampura ieu caramah besi teu heubeul. Oke hampura bok pilih bisi aya kasalahan, aya kasar dina nyarita, maklum urang Pandeglang bahasana garihal, bahasana kasar leustein. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, baheula Rasulullah dina tanggal 27 bulan Rajab di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Allah Subhanahu taala. Ieu sound system lamun bisa mah volumena gedean deui. Kan aya keneh bisa. Ngan Rasulullah, para ibu, para bapak memeh di Isra yang di Mi'rajkeun ku Allah, dibersihan heula hatena. Lain berarti Rasulullah kotor hatena, nu bersih dibersihkeun malah makin tak iya isarah bagi orang umatna bahwa dalam rangka untuk meraih kebahagiaan dunia wal akhirat, sangkan orang sami bisa mi'raj sakumaha Kangjeng Nabi, urang geh kudu bebersih. Ngan eta babersih ibu sadayana ceuk Imam Al-Ghazali, sadayana aya genep ngan muji globalna aya 2. Kahiji babersih zahir, kadua babersih batin. Mana babersih zahir? Awak urang kotor tina daki sanajan teu najis, awak urang kotor loba tanehan tetap kudu dibersihan sanajan teu najis, eta babersih karena Islam menganjurkan kebersihan, an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebahagian daripada iman, insya nomor kedua bebersih tina najis. Mantak zaman baheula mah ibu eta para ustad sok marawa sisir jeung kaca. Ari lelempangan abdi boga guru keur leutik keneh, eta guru abdi ari lelempangan mawa sisir, ditanya ku abdi jeung naon ka eta sisir, kege nyaho cenah kumaneh. Barang datang ka jalan dur bage waktu dohor beres ngalaudu nyisiran. Kunaon ieu kakak make nyisiran, beusi aya bangke sirem dina hulu ke ka bawa salat. Pan bangke sirem cenah ceng eta najis nu teu dihampura dina bab salat. Lamun teu ragrag sirem dina buuk, engke teu sah salatna. Ku jaman baheula mah ustad mawa sisir jeung nyisiran buuk lantaran eta buuk beusi aya bangke sir. Datang kadinya ibu baheula mah kuari mah aya nyonglet mawa sisir paragi ngagaya. Benar. Nomor katilu anu termasuk kana babersih zahir ibu sadayana, mata urang bersihkeun tina dosa, ceuli urang bersihkeun tina dosa, sumut urang bersihkeun tina dosa. Jarum masa pan ieu mata ibu urang ge sadar unggal penting unggal poe lolobana mah kadang-kadang ibu-ibu loba dipake neuleus sinetron anjing, bener teu? Eta di daerah Pandeglang bae ge ibu sangkilang santri, sangkilang ustad kuari mata lolobana didelekeun kana
eta bahaya iku sadayana model santri bagi baheula makana kiai saropan jasa boro-boro wani ngomian HP hareupeun guruna baheula mah eta budak santri ngadeuleu peci kiai bagi sieun sangkila ngadeuleu pecina doang kiaina keur ngalaudu di musola aya pecina wah dak aya peci akang kuat punten-punten nah ai kuari eta budak santri di Paneglang aya peci kiai dijajal barang dijajal kumanehna teh huluna teh pan gede teuing make ngomong terus na beuh ieu horeng hulu akang gede coba ibu sadayana bayangkeun ja urang kuaripan pamuda hapean parawan hapean bapak-bapak HP eta HP hadirin sadayana urang anak dibelikeun HP sanajan eta HP ku anak urang teu kamamana kadang-kadang pan eta kuari mah bisa bobogohan jarak jauh make HP anak urang anjang manteu nu pamuda laju anak urang nu parawan di anjangan manteu di jero kamar nyerekem 3 jam horeng keur bobogohan jeung kabogohna bener eta pan HP zaman kuari mah bisa ngirim gambar benar aku gambar itil ge bisa dikirim mimitina mah hadirin sadayana ya cek kabogohna teh coba foto bitismu eta dipoto pan bitisna lantaran bogoh kadituna mah sagala macam ge dipoto eta gara-gara HP boleh jadi eta anak urang unggal penting ngomian HP sanajan gambar nu dikirimkeun dideuleu ku kabogohna aya syahwat saha nu nyieun mimitina anak urang ngirimkeun hadirin sadayana doraka paur urang nu jadi kolotna kabawa doraka lantaran eta HP menang mang meulikeun urang nu jadi kolot ya Allah Pak urang mapan mang meulikeun motor ge ka anak nu pamuda anak datang sore telok nanya ceng di mana jang di mana saha nu nyaho pan eta motor teh urut dipake mama wabikang bener tah sedangkan eta pamuda zaman kuari mah diabdi di ditu lamun mawabi kang motor dikebut set direm sekaligus ngeh atuh ngajungkal pan gadinya susuna jadi dia almarhum Mama Sanja baheula kadu kawak mimiti boga motor Vespa dibawa ku anakna sehari can datang 2 poe 2 peting can datang almarhum Mama Sanja ringrang besi eta motor dipake maksiat naon hartina anak aing bisa motor naon hartina aing boga motor tapi anak teu daek ngaji anak jauh di Allah Mama Sanja tengenah dahar tengenah minum lantaran motorna dibawa ku anakna 2 poe teu balik barang datang eta motor Vespa na dikampakan ku Mama Sanja di malam ku Mama Sanja belaan korban motor daripada korban anak teu daek ngaji maksiat bae jauh di Allah naudzubillah min ya kuari mah ibu eta nu boga weaan pan kadang-kadang kuari mah ibu-ibu bae ge salaki gering dipoto laju di-upload doakan suamiku sedang sakit mohon bacaan Fatihahnya geblek cakulah kadang-kadang pan kuari mah eta nu boga HP main foto bae aya kiai di foto aya embe ngajuru ge di foto ta ieu dosa mata coba zaman baheula ibu eta rame anu maca Al-Qur'an mata didelekeun kana Al-Qur'an jaru masa mata aing hayang bersih tina maksiat hayang dipake syukur hayang kapanggih ganjaranna engke di alam akhirat ibu eta baheula marep bae magrib hareup imah rame nu maca sholawat sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada mun
nasabah ibu eta jelema sanajan imah can gedong duit can loba kendaraan can boga bahagia dina rumah tangga lantaran suasana Islam hirup di cucuran ku rahmat Allah alhamdulillah. Omo eta kuari mah hadin sadaya pan lain kitu bagi maghrib diburi imah pan anu ngamusik jus jazz coba zaman baheula magigir imah maca zikir la ilaha illallah la ilaha illallah kuari mah aya jelema nu maca la ilaha illallah lamun aya lini bener toh lamun aya lini mah eta nu main gapleh bae ge deung mantingkeun balak genep la ilaha illallah ureudak urut eta gapleh pan ari kartu sagede 2 ramu ari mantingkeun alabatan ngagebot pare bener toh ya Allah ya Rabbi coba zaman baheula tahun 80-an keur kula leutik keneh komo lamun malam Jumat di kamar tengah ibu nama Yasin Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin berkah rahmat Allah turun salaki di kamar hareup maca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir anakna nu pere di ustadna neuk maca Yasin can bisa yo belaan ngejah alif jaber a alif jare i alif pase u a i u baheula macan aya Iqra indung can beres maca Yasin bapak can beres maca tabarok anak nu diejah geus beak ngadeuleu ka hareup eta nu dideuleu diejah dalia jare di haja berharap jaberep di hareup kan kadengena ngaji bae papajar jelema bodoh mah aya urang menes ka Mekah nonton main bola kan reporterna bahasa Arab bener di Mekah di lapangan main bola macam patul muin indungna can beres maca Yasin kumain terus kan ngejahna alif jaber aya jaber ya ceang jaber cangkang jaber kangkap jaber kapdal wapa sedu aya cangkang kadu panhin eta suasana Islam baheula mah eta imah tiak karolong di kolong imah aya nu kurutak kretek diejah deh bang dalia jare di kabo jaber kao long jaber long di kolong cangundek malik kotok asana yai kanyahoan dia bener bae kayaknya alif jaber aya jaber ya mim jaber maling iya jaber eling aya maling eta ajaran Islam kakaraksa gede ngejah geus bisa ngamankeun lembur alhamdulillah tuh matana dibersihkeun telingana dibersihkeun tina perbuatan dosa sumutna dibersihkeun tina perbuatan dosa coba ya urang zaman kuari bersihkeun ieu sungut tina ngabohong ja'al kadibu haramun ngabohong eta haram nah urang begitu ngabohong teu doraka berarti teu bersih ya sumut urang neuk kumaha bersih nah hate sementara sumut teu bersih naudzubillah min ya kuari ibu bapak neangan jelema nu telok ngabohong hese kadang-kadang mau balik bae loba nu setan ditelepon ke panitia di mana Pak Kiai jasinga goreng kergis di mah eta berarti pan Kiai ngabohong ibu-ibu baik ya saya dulu salaki ibu lamun kaderna boga duit tanya Pak boga duit tante boga sabaraha duit aya 200.000 mah eta ibu-ibu ulah percaya deui lantaran salaki lamun ngomong 200.000 eta 100.000 mah ya Pak oh iya tapi teu main do ulama loba salaki nu ngabohong kana pamajikan dina bag-bagan duit lantaran eta duit salaki lamun dibikeun ka pamajikan kabeh hese kana kaluarkeun hayang meuli rokok sabungkus bae ge belaan nu lanjut datang ka 7 kali karena sakuku lagi minta duit 20.000 bae jeung atuh jeung ngarokok marokok bae aing ku batur mah disebut ada ilallah itu pamajikan digentak esrek doang eta pala bahdinya Pak mantak abdi malain magahan kuat aja ka bapak-bapak urang boga duit 10 juta ditender di bank jam hiji peuting aya ngarokok tinggal datang ke ATM pencet biji 100.000 tapi jajal urang boga duit 10 juta ditender di pamajikan jam 2 peuting aya ngarokok dek mencet naonna coba hayu ya hese hadirin sadayana ieu kajujuran kuari kumaha kula bae ge nyorang di bohongan ku pamajikan kula meni hendak hiji waktu kula rokok beak duit teh nyekel cak abdi me aya duit ta eueuh najis eueuh samet-met acan
barang pamajikan tangga abdi asup ka jero kamarna dibuka hadapan kasur aya 100.000 bener nyeri tahan cuk abdi si kesrek aku coba hari ayam abdi jujur kunaon dicokot akhirna kukula 100.000 beli rokok 2 bungkus barang abdi keur ngarokok pamajikan datang berencak na jero haten aja si curi sumut ngebul ye kuari nanya kakula kang jangan rokok aya milik ye milik gimana cara matacan saya mah Allah di Allah heuy percaya pan geus dibawa ka Allah maka behnya barang pamajikan asup ka jero kamar muka handapeun kasur eueuh duitna ngomong kieu aya setan kakula saha aja eueuh setan eueuh naon ka dieu mah buku tadi mah aya duit cenah 100.000 kuari mah eueuh samet-met acan deuk ceurik pamajikan kula dibikeun tah kembalianana eta pamajikan teu marah ieu geus ngabohongan salaki hampura nyakak honglah sakali-kali deui eta pan ngabohong tah abdi ge baheula mah diajar jujur ka pamajikan jah yang bersih ieu sungut asal balik tos cara mah amplop dilem ke dibikeun ka pamajikan teu pamajikan asik suamiku jujur barang isuk-isuk abdi beres dahar rokok beak duitnya kalau ngelel baik eta pamajikan hayangna mah kawal ngarti geuraan meuli rokok ieu maka kalagi aya naon kang ngelel jiga bayawak bae curi aing ku batur mah disebut kiai aing ku pamajikan disebut bayawak setan wak laju bae pan kula mah ngancam dina jero hatekeun dia kapenting aing aya caramah deui kalabuan amplop ku aing dipotong saparo nah mulai pan kula salaki eta endeu teu jujur ka pamajikan mantak menurut pendapat abdi mah banyak suami yang tidak jujur diakibatkan oleh kekejaman para istrinya bener baik kula barang datang kapenting na kalabuan caramah deui datang ka menes amplop disoek set cokot ukuran 200.000 memikiran ya amplop soek waduh bener baik datang ke saketi Allah mah penolong aya warung buka keneh meuli amplop anyar ye lalaki mah moal eleh akal pindahkeun kana amplop anyar dielek deui bareng datang ka imah assalamualaikum waalaikumsalam amplop atuh teh heulana dia mah jiga sero bae kana duit he barang meunang satengah jam dibikin ku abdi eta amplop teh ya mi can jadi dulu can naon dipotongnya eta ka abe bae ku disangka bener ge jiga ilmu meong kula boga duit 1 juta diseudeun ku kula di kitab Sahih Muslim di tengah barang kula geus ngaji eta pamajikan nanyakeun kang aya duit di mana dina jero kitab sabaraha duit 1 juta duit naon si eta duit sial asa kula bila aku duit sial kapangi ku sial aku kaambe bae deui hareugeunnya jiga irung meong kan seukeut aya lauk di mana bae ge kumahna mah kaambe bae benar ulah boga pengalaman baheula caramah kana motor barang balik diberkatan dina kardus datang ka jalan hujan mampir sakalian salat isya eta berkat diteun digigir barang abdi usalli fardhul isya'i arba rakaat mustaqbilal qiblati adan imam lillahi ta'ala Allahu akbar kertek barang di dalam kukula meong wah maka kapeak ieu akhirna macet abdi tiap kumaha ieu meong ieu supaya kabur bismillahirrahmanirrahim aduh ka meong Ajuna macet abdi ka pamajikan mi deuleu bae geus lah halimu geus penting ya lamun dielem keneh eta amplop berarti teh dipotong teu naon barang dideuleu ku pamajikan kula terima kasih ya Allah suamiku masih seperti yang dulu jujurnya luar biasa ceuk hate kula teh atipu yang wae tapi berarti ieu sungut kula teu bersih mantap naon jujur hati sadaya agama menganjurkan yo bersihkan dohir urang mata urang bersihkan tina dosa ceuli urang bersihkan tina dosa sungut urang bersihkan tina dosa jangke bakal ditanya ku Allah hai Junaid umpama di dia karena Junaid dia ku aing dibere mata eta mata dia dipake naon iya ku aing dibere ceuli eta ceuli dia dipake naon iya ku aing dibere sungut eta sungut dia dipake naon bakal dipertanggungjawabkeun bakal ditanya ku Allah Subhanahu wa taala ketika ieu mata ieu ceuli ieu irung ieu sungut teu dibersihan ya Allah ya Rabbi azab Allah menanti anu sangat pedih naudzubillah min eta bebersih zahir
Nomor kedua ia bebersih batin anu teu kalah penting. Ya urang dohir sok aya panyakitan horeng batin ge aya panyakit. Ketika dohir urang gering ibu ya Allah eta urang berobat eueuh jeung mayar belaan motorna dijual, sawahna dijual, imahna dijual, ja urang hayang cager tina gering do. Horeng ieu batin ge ibu aya geringna. Aya teu cagerna, aya panyakitna, bersihan tah tina panyakit-panyakit batin. Naon di antara penyakit batin? Bodoh. We cenah Kang Haji, ieu mah di Parung Panjang mah jelema ge parinter lulus SD SMP. Lulus SMP langsung SMA, lulus SMA langsung kan itu kuliah ke UI. Para rinter di kami mah jelema terdidik boleh jadi hadirin sadaya. Dunia mah pinter, matematika mah pinter, ekonomi mah pinter, komputer mah pinter, bahasa Inggris mah pinter, tapi teu saeutik wari dipaneglang ge kana agama mah bodoh. Naudzubillah min. Eta paneglang ibu keur abdi mah santren di Sukabumi. Mun aya nu nanya, "Yang urang mana?" Urang paneglang, caket ka Buya Nubiati, caket ka Mama Sanja, caket ka Abah Bustami, caket. Dulu paneglang yang ditanyakan Abuya dan Kiai. Tapi jajal ayeuna mun abdi ka Sukabumi, ngaje urang mana? Urang paneglang, deukeut teu ka pantai carita. Ieu lain Kiai hadirin sadaya tanyakeun. Karena geus hesek wari di paneglang ge neangan nu santren betul. Aya be nu santren hari gini, santren masa depan surang. Ulah kikituan pan dicabok ya poe gitu geuning. Lain cenah santren 15an tahun we balik ka imah muka pamajikan disebut ustad ku masyarakat. Hesek di duiteun. Ya Allah eta hata mungkin hendak teh ka kulanan ge. Pak di mana hese pi duit teh? Atuh ustad teh aya cenah meunang duit lamun aya nu paeh. Ya Allah samaruk beureun eta ustad ngadaguan nu paeh beureunya. Emang aya hoon asli. Ngarasa kukula keur heubeul keur tacan patilo keur tacan boga duit mah ya Allah. Rokok tinggal 2 batang dari pamajikan geus manyun bae cekula. Di mana ya Allah ieu rezeki? Kunaon barang esuk-esuk jam 7 datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Barang dibaca kukula suratna innalillahi brai bekanahan teh. Cair pan urusanan. Berangkat jam 10 jeung budak santri nyolatkeun. Ya Allah ya Rabbi barang balik menang sholawatna 10.000, sholat hadiah nah harita 50.000. Dibikeun ka pamajikan ieu mi, eta pamajikan meuni atoh alhamdulillah nya Kang urang teu usaha teu nanaon ge ieu akang cenah dimilikan ku Allah. Mahi cenah ieu 3 poeun mah ngeun abdi mamikiran di 3 poe ka ditu ceuk ulah geus ngadoa bae mudah-mudahan minggu hareup aya 14 supaya. Ya Allah ya Rabbi Pak eta kadang-kadang diledek lah ku jalan. Ceuk ulah tiap anu ngaledek ari anak mamang aya wah nu masantren. Eueuh anak aing mah jasieun susah. Aing tuh cenah boga baraya wari hirup jadi ustad masantren mah belasan tahun. Boro-boro boga mobil, boro-boro boga imah gedong, boga motor ge butut tacan diselah 30 kali can hirup. Eta ka motorna kuat dibawa-bawa mungkin hendak we ka kana hateh. Kan kula ge sarua bae babaturan santri, babaturan ustad hadirin sadayana ajuna mah kula manas. Aya anak mamang anak aing mah kabeh ge sarnaja. Oh sarjana nu hiji gawena di Jakarta gajina sabulan 20 juta. Nu hiji mah cenah di Bandung gajina 15 juta. Komo cenah nu panggedena mah cenah gawena ge di Batam di ditu gajina 30 juta. Cak kula eleh keneh ku kula. Anak mamang mah eta mah gaji 30 juta ge sabulan. Ai dia ji cenah cak kula teu nyaho eta mah kula ari memeh magrib leumpang. Mana tuh dia? Ngariung. Cakula teh ya. Lah aku cenah ngariung gede teu nyaho. Cakula teh mang carama. Naon cenah carama sok dibere duit kitu. Cakula teh dia mah goblok ieu. Hirup teu nyaho. Maka lagi ngomong kieu, nah dia mah cenah japan ceramah lembur ieu ku panitia paling ge dibere duit 4 juta. Cakula nu merek aing 4 juta mah eta mah panitia nu teu boga ka isin mang cakula.
lain ulama lain akan panitia lain ulama tah mah panas jelema nu eta lah eta pelajur mah kumaha nanya sabarak itu diaji biasana ulama mah panas kana jelema nu tadi mang ulang urang mah muaran kana mas eta nyaramah ka samae-mae deukeut mah 3 juta rangka 4 juta ieu uya 5 ya ingat 6 amun enyo barung panjang unyu nya ulah teh itulah eta manehna kuat nyebut kieu eta unggal pating ge unggal pating gitu kan bulan Rajab acara aing nu batal ngan opat lantaran sieun ka corona eta ku manehna dikalikeun eta kur kali 5 juta PG kali 30 150 juta eta jakula paeh dan ngitung duit aing hap kadina jahe saya kuaripan neangan jelema nu daek masantren padahal insya Allah nu bahagia masantri insya kadang-kadang kuat air ngomong kieu eta ka budak santri neng ulah daek kawin jeung budak santri kurang kitu mah santri mah kontolna gepeng eta kana etana kuat dibawa-bawa nya abdi jaheureugeueun mang santri kunaon nyebutkeun gepeng horeng mainan ari lewat ka majelis taklim pan budak santri mah cangkel dieu ngaji cekuna leusteung jangan ada panggeng ngomong kieu itu ngadapang be mementak gepeng cenah atuh kami ge boga rasaan aing mantak gepeng mangagilir bener tuh hese hadirin sadaya aja urang henteu ka budak leutik bege kuari ya Allah eta di palapuran mah cukup dituduh tuh dia ngaji mah ka ustad anu hayang bisa Quran mah dia ka ustad anu hayang bisa rukun salat mah dia ka ustad anu hayang bisa tauhid mah dia ka ustad anu najis urang telok dituduhkeun telok dihanteurkeun hadirin sadaya bahkan masyarakat kota kuari geus loba anu geus anti ustad nu geus anti kiai kaje aing mah cenah ngaji teu kudu dina ustad teu kudu dina kiai cek ulah di saha tangkorak dia ngajina aya cenah kiai gogle urang mana tak kiai gogle tenjo ta mana lain dina HP cenah ya Allah ya Rabbi hote cenah ada rukun salat kain na gogle mah ditulis kumaha rukun salat diklik bereleng aya ngeun barang 3 kali mencet jupul nu kaluar lain abdi ngalarang hadirin sadaya urang neangan pengetahuan dina internet buku urang meunang ti kiai ge hese kamalkeun hese manfaat hese barokah komo urang meunang ilmu agama lain ti jelema meunangna tina internet naudzubillah min teu nanaon geusan perbandingan ja urang engke dina poe kiamat bakal ditanya satus aluna yaumal kiamati amman takuduna dina urang bisa sholat lantaran urang nyaho ilmu sholat eta bakal ditanya ku Allah hai Junaid aya naon Gusti dia sok sholat mohon boga dia ilmuna boga ti saha sia cenah guguruna ti Ustad Yahya di mana ti guruna di mana ti guruna model umpama di dia aya santri caringin urang sok ngaji ka manehna guruna Abah Yusuf guruna Mama Suhaimi guruna ayah Khalil Banjar guruna bapakna Mama Ilyas guruna Mama Sobari Ciwados guruna Kiai Khalil Bangkalan Madura guruna hadirin sadaya Abu Bakar Sato wakila Syekh Nawawi ijazah kadinya Syekh Nawawi ti Syekh Saidi Dahlan di mana ti guruna sampai ke Imam Syafi'i ti Imam Malik Imam Malik ti Ibni Umar ti Rasulullah ti Jibril ti Allah subhanahu pertanggung jawaban sanad ilmunya jelas coba lamun urang ku guru tentang ilmu tina gogle kumaha ketika urang ditanya ke ku Allah di alam akhirat naudzubillah min yo bersihkeun ibu tina kabodohan budak laletik yo jurungkeun ka ustad eta ustad ripuh ibu pagahan budak leutik nu hiji di pagahan nu saparo gegelutah cak ustad nanti alif jabar a alif jare i alif ase u a i u aya nu lehoan segala macam itu bea pan hordeng imah ustad ge pake nyusut leho kadang-kadang cangkeng ustad katumbuh pan bener tuh ieu ilmu hadirin sadayana eta urang pan dina ibadah kudu make ilmu ibu ulah mun teu make ilmu salah lagam